Gara-gara loba HP jadi loba Facebook-Facebookan. Gara-gara loba HP jadi loba salingkuhan. Jadi loba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam madamatis saraya wal baraya fatil insi wal jan wa ja'alana fi hadhihi lailatil mubarakah min walimatil khitan wa litasyakurin ni'ami ala sabilil iman. Nashhaduhu wa nahmaduhu ala rasulil mustafa dawil huda wa tibyan wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi alladhina salaku li hadratil irfan wa ba'du. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Qala Allah ta'ala wa biqaulihi yahtadil muhtaduna wa yattaqil muttaqun. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Wa qala ta'ala aidan Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu. Nah ngajar dok. sing
haruleng bae. Coba tuh bareng-bareng mah. Allah mangga. Didoakeun ku jisim kuring muga-muga nu ngajawab Allah, nu barokah hutang sing buru-buru lunas. Tarik palebah dieu mah bah urang teu nita oge. Meureun nyamannya. Dampak daripada pandemi Covid-19 tukang dagang mulai kendor dagangna, tukang tani nya kitu keneh sarua, bahkan loba karyawan di PHK. Bener teh? Dampak daripada hal tersebut dulur tungtung nama kang ieu pamajikan jadi wani nganjuk ngahutang ka warung gara-gara corona. Gara-gara corona. Enak hanya harapan ibu-ibu deh. Matak dulur sakali deui ku jisim kuring didoakeun ye ibu hoyong laluna hutang sadayana hoyong bayar belagu sia. Nu ngajawab Allah dibarengan ku manah ikhlas lillahi ta'ala ngalangkungan ngupingkeun aosan Al-Qur'an nu dibacakeun ku jisim kuring muga-muga nu boga kabingung kasusah kasulitan ku Allah sing dileungitkeun malah mandar sing diganti ku kabingahan miwah kasenangan ti Gusti Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Balikan bareng-bareng sing kompak siap. Ya ayyuhan ladzina amanu sallu alaihi wa sallimu ya kira-kira jisim kuring bade ngumajak keula kasadayana urang mau sholawat bareng-bareng berjamaah kompak di sada siap ridho ikhlas najan ngajak sholawat suarana rada serak kok saeutik kok wios sawios capek engap modar ya ulah saya berlagu sing panjang umur ibu bapak jamaah nu dimulyakeun ku Allah heulaanan bah ye ulah dianggap lelucon umi ye shalawat heulaanan urang jadikeun cukang lantaran kita jadikan sebuah wasilah bah anu malah mandar ku berkahna shalawat neng bager anu kurang diaoskeun berjamaah bareng-bareng muga-muga non rupa hajat jeung maksud urang ku berkahna sholawat sing dikabul ku Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Allahumma shalli wa sallim wa barik cicing aing heula Allah. Tak kieu kan akibatnya jika gagal fokus teh. Ampurama lain goreng ngajawab Allah bukannya jelek bunda jawab Allah alus nama alus. Cuma nu leuwih tepat nu leuwih mantap malah akur jeung pangandika Rasul Umi sholawat mah dijawab deui ku sholawat dijawab ku eta ku
Coba balikan deh bareng-bareng sallallahu alaihi. Mangga.